Bilih nu teu kaangkeun, bilih nu teu kaangkir, bilih nu kagandengan, bilih nu kagiridig, hapunten rarampa sing pada jempe. Geus puguh nu caket disambat, geus puguh nu tebih hari kenal mah diangken. Itulah makna daripada rampe dirarampa sangkan jempe. Swasmelang. Manawi dina istilah urang kan upami anu hajat abdi sok diteang. Cenajang pangnitipkeun goah. Lamun abdi bade ngabangsat punten ulah percaya tingkah abdi teh. Kan sok aya amplok mimiti tah. Rata-rata amplok mimiti teh sok ti indungna atawa ti dulurna. Tarasa eutik amplok eta mah. Ya punten we cenah pangnyimpenkeun sakalian. Lamun mah abdi mawa amplok cadangannya diganti. Eta disakuan ieu ditunda. Kanal amplok. Simpen dina luhur gentong. Turuban ku kain bodas. Ditalian. Pada talian we tong ku abdi da bisa nalian. Oh cenah hayang ku jangan pang naliankeun cenah kitu. Aire teh sagala aya. Aya dawegan, aya cikopi, aya rampe, aya susugu. Pokona mah komplit we dinya. Pada abdi ge beuki, pada kirimkeun we ke teh abdi kabeh. Atawa ka Bapak BPD atawa ka PRW. Jadi tuna dinya. Oh, sering abdi ngadugikeun sing horeng eta teh silib siloka. Matak paandang nu kahiji sameme hajat teh ngayakeun heula dawegan. Dongkap ka putrana ngajak badami sugan boga dulur nu boga duit. Dongkap ka dulurna tulungan ye bisi kakurangan pan kitu ceuk paandang teh. Ceuk dulurna teh tongseun aya di abdi 20 wae mah. Ceuk iki aya Pak di ditu di si apa 10 wae mah. Dawegan teh juljol we atuh hartina dadana diwewegan jadi weh teuneng jeung ludeng moasin kakurangan lantaran loba anu nyanggupan dawegan. Aya rampe di dieu. Naon filosofina rampe teh? Dinten Jumaah abdi disimpangkeun ka dieu punten we saur aiki teh mang cenah. Hoyong aya rampe timbang oh nya insyaallah. Umumkeun ku abdi. Artina rampe teh dirarampa sangkan tatangga jempe. Nah cenah meni eueuh anu ngahalau-halau heula. Ai kitu mah dihalau-halau heula. Bilih nu teu kaangkeun, bilih nu teu kaangkir, bilih nu kagandengan, bilih nu kagiridig, hapunten rarampa sing pada jempe. Geus puguh nu caket disambat, geus puguh nu tebih hari kenal mah diangken. Itulah makna daripada rampe dirarampa sangkan jempe. Aya cikopi hidung cikopi lagi. Padahal ulah dina gelas kedan teh dina batok kalapa perwe. Naon cikopi teh? Ci teh cik. Kok teh kopi teh pikiran. Cikop pikiran ayana dina batok hulu. Artina cikop pikiran ku batok hulu. Jadi di pikiran. Kumaha di pikiran teh? Di pikiran we. Aing ngaran teh di pikiran mah hartina disesuaikeun kamampuan budget disesuaikeun jeung pengeluaranana. Ari gaduhna kira-kira 50 jutaan mah hajat teh nya usahakeun we. Sebatas sekitaran eta. Ai boga budget 50 juta, ari hajat sagala ditabeuh. Wayang golek ditabeuh, kuda lumping ditabeuh, bajidor ditabeuh, bobodoran ditabuh, ajengan ditabuh, kabeh ditabuh, antukna ngalamun. Naon sababna? Sabab henteu cikopi.
kopi na batok ulu cik atuh kopikiran ku batok ulu hartina urang kudu berpikir keras berpikir cerdas sangkan sabadana teu aya tung Allahumma sholli ala